tahun ka tukang aya hiji randa beunghar katelah nyendit. Ieu teh saenyana mah nenehna denganana sajati mah nyi bagendit. Manehna teh hacida pisan kumetna, geus taya nu bireuk deui kana kakumedanana. Salian ti pakacer-pakacerna mah tara aya nu larsuf ka imahna. Estuning lain babasan eta mah niruk norangan teh. Kajaba ti teu aya nu ngawuh-wawuhan, Nyi Endit teh memang jalma nunggul pineng. Geus teu kadang warga, hirup teh estu nu geulis. Ari beungharna tea mah tetela, beh kabonna beh sawahna. Imahna ge panggedeuna di salembur eta mah. Turuk-turuk ngahaja mencilkeun maneh, ngababakan di tengah pasawahan, ngeupluk-ngaplak. Maksudna teu aya lain, kubawaning embung campur jeung babaturan. Da sieun kasoro tea, teu kitu mah atuh moal disebut medit. Kacaturkeun keur usum panen. Di ditu dieu ceuya anu dibaruat. Ka sawah Nyi Endit oge rea nu gacong. Ari sarengse dibuat jeung sanggeus parena dikaleuitkan sakumaha tali paranti. Nyi Endit nyieun sedekah ngondang lebe jeung sawatara tatangga. Polahna sanis kara ku sorangan, teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti sakur nu mantuan ngalkut tuluy diondang, ngariung tumpeng. Aduh, ngariung teh nepi ka aya ratusna, tapi sadia tumpengna teu sabaraha. Nepi ngan sakoteap geus beres bari ting karetep keneh. Keur meujeuhna bala kecrakan, solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyamperkeun. Ku pribumi teu ditarik teu ditakon. Nya pok aki-aki wale ieun teu kawawa ku lapar. Sugan aya si piwelas. Ana gantawang teh Nyi Endit bet nyarekan nyeklek-nyeklekeun pajarkeun teh taya kaera. Teu ngahutang gawe, menta bagean. Tungtungna nepi ka mundung, aki-aki dititah nyingkah. Cindekna mah geus lain picaritaeun. Aki-aki Indit bari jumarigjek, bangun teu nangan. Memeh Indit manehna ngomong kieu, sagala ge boh ka nu hade boh ka nu uring, moal taya wawalesna. Ngomongna kitu teh kasaksianku sakur anu aya di dinya. Sarengsena nu dalahar tuluy amit rek baralik. Kakara ge pating laleos, reureup ngarandeg, sabab aya nu tinggararo. Cah cenah, henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. Ngan leb bae pakarangan Nyi Endit teh geus kakeum atuh kacida ributna. Jalma-jalma geus teu ingat ka batur asal salamet dirina bae. Nyi Endit ge nya kitu, niat rek nyingkirkeun cai, tapi barang kaluar ti imahna cai teh nepi kale ombak laut tinggaruling ka paleban Nyi Endit. Imahna terus kakeum mah laput. Nyi Endit angkleng-angklengan bari satungtung bias mah teu weleh-weleh sasambat menta tulung, tapi henteu kungsi lila jeb bae jempe. Si orang geus ti keurelep, imahna ge geus teu tambong. Sumawana sawahna nu uplek-aplek geus aya di dasar cai. Lembur sakuruling bungkis geus salin rupa jadi situ. Anu nepi ka ayeuna disebut situ